Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kecintaan nyampe ka jannah. Yuk orang simak bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, sebuah cinta makieu penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung Kasep mau nyaritakeun Kangjeng Nabi Kasep teh aneh ieu orang kampung Kasep deuleu ka dia ya Allah atuh ieu di Kasep dibandingkeun jeung di Solehar mah ya Kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus teh geulis teh kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae itu awe geulis apa ente ih geulis tah mah rada tapi lamun kieu itu awe geulis make baheula atuh Haji Basuri datang ka biak mobil atuh nanaonan eta manya budak bobogohan biak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan kemana kacana mantong pakadang dijual nggon bobogohan mah kos kitu tah menang saminggu deui eueuh deui sen tanya ku Wati cek Wati teh ieu ka mana senna wah nabrak lah antep padahal mah dijual bobogohan mah kos kitu menang ka 3 kali setir lah eueuh bobogohan bloon teh Mas Surinya atuh bebeakan bobogohan mending mun geulis mah ieu mah teu geulis ai geulis onam bebeakan ge geus lah urang bebas ieu mah teu geulis bebeakan ya Allah dah sih normal tantenya tah ieu aya 2 manusia lahir terus gede sageusar rada gede datang ka balegna silih kicep nu Kasep jeung nu geulis terjadilah hubungan bilateral hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara waduh ieu ana uhibbuk I love you Masya Allah Haji cek awena oh my darling lu pikun deh biasa nih terjadilah bobogohan ya Allah ya Rabbi meujeunna nu Kasep jeung nu geulis bobogohan teh atuh lain ideal deui ya Haji Bahri mah bobogohan kebogohan kali itu mah lulu ja can nyorang bae nu nyana bogo urang resep atuh meujeun aja beungeut lagi nya beungeut perang ieu nah babaturan gula sakola aja nanti naik Dul Gani babaturan di sekolah eta loba gaya jasa itu loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial dah Dul Gani panjang umurnya tapi nyana eta itu nggak bengkel bebeakan pakai nyandung naonan nggak bengkel geus maju beak kabeh ini Cilongok sih kunon kararieu nasibnya kajian asal hari rukba ibadah masalah guys. Geus kula asal ngalieu ke tukang Dulgani aya keur salat.
tapi kula eueuh tilok salat cak cenah cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumat dugani ge milu teh Jumat kunaon kos kitu teh si budaknya guys bobogohan Masya Allah atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran asana meureunnanan eta teu kapanggih sapoe ge beuh rasa rindu teh luar biasa atuh kan bahasa da ge puhara jasa wajahmu ketika aku memandang wajahmu terasa sejuk hatiku. Masya Allah, jika engkau ada di terik matahari adem perasaan budak ngaleuwihan payung tis eta kan karena bogoh beneran eta jih atuh jana boncengan haju naik ka tanjakan koroncong atuh caka bogohna teh kula turun ulah jangan tidak ada komusnya harus turun wadahnya teh wadah eta kan aya energi berarti kan cinta teh kos kitu cinta teh kos kitu tah mawa giat bae mentek Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola batur perjalanan sakola bae sebab di dituna aya atuh geus pokona mah kos kitu bae kan kuarikul adat geus kos kitu nya nama minggu sakola peuting bebeja ka bapana almarhum Haji Sura di ka mana sih di sakola kan peuting lah itu cegah daripada emang aya guruna aya bloon emang batura gula bloon kabeh manya peuting sakola nah ieu cinta mah kos kitu teh cinta mah ya Allah pohara jalinan cinta terjadi geus 2 tahun Masya Allah luar biasa seakan-akan dunia milik kita berdua deh pohara tak cinta tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah sebabnya anak hirup teh tadina ngan sakadar miara hayam ngaranna di kampung miara hayam ke asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampa ku ka bogohna Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon kuduaan beuh eta bobogohan ngangon embe pohara kan kampung mah kos gitu kampung mah indah jasa tapi eta beuh deuk diomongkeun ku kumaha ge atuh teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadinya na kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeup nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong atuh siap bodoh amat tuh nyahoul pada dipotong sapi naon dapur di kuing sih dibawa ke jagal deh jagal jadi ya deket paranti sapi tempatnya terus jagalna ngan kudu rada deket ke kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di Deka Serang masalah cakap bogona demi kelanjutan hidup kita akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan cikurang memerenanan di lawang kota permukaan kota akhirnya meuli terus tempat jagalna Masya Allah akhirnya sapi munding didinya loba nyana merenung keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula
cenaya telepon cenaya HP kudu lempang Masya Allah caknya ieu baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui nu di dieu sapi deui nya kieu we naon hartina aing hirup ya cakena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya rasa rindu nanti dibikin ke sapi palingnya sapi diusapan kunyana ki kayak kunyana ditangkep tolol tuh coba iya untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ke kebo iya kan gos kita aduh ceknya kunon jadi kieu aing ceknya lah kajian gua kumaha ge aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan gua aing sebab aing rasa rindu teu cumpon ya kebo puluhan sapi puluhan perekonomian kuari maju luar biasa tapi kan rasa rindu teu cumpon hese kan rindu mah teu bisa hes malam tak dapat tidur gering merenya siang tak dapat makan terus di penyanyi kos gitu nyanyi nanya nyana ai ka imah kula we kieu we tah pajar kula teh nyaho meureun nyanyi nyana ku kada didengekeun we nyanyi ya Allah ya Rabbi budak sangawi oge nyanyina teh jauh hitam asana kabogona hideung ga cenah kitu kabade ku aing lah aduh eta asal datang mereka imah ye bapajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang kau janjikan kabekian eta berarti budak frustasi ka jeung kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang bae sugan teh kiai cacian pokok aing teh tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti itu nah iya nyana akhirnya dijual sapina dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing sakiana waduh teu bisa sabulan sakali 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh jual kabeh balik nyana ka kampung Masya Allah naon hartina dunia cek nyana beuh naon hartina kakayaan cek nyana beuh andai tidak ada kamu dunia ini hampa laulaka lemah khalaqtul aflaq dunia hampa cek manehanana tetapi ketika aku memandang wajahmu tidak makan 1 hari 1 malam kenyang Masya Allah karim tak cinta tak kos gitu tak cinta walaupun aku tidak makan memandang wajahmu waduh luar biasa yang aku paling tidak tahan bibirmu tasnya pahmernya aduh mantap kurang Cilongok loba anu jujualan gak dibawa ke Karawang eta bibirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang guys andai tidak ada kamu andai aku tidak mencintaimu maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati dunia tidak ada setai kuku pun akan kuperjuangkan kemanapun gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi jiha juga Oma Irama tuh tah cinta tah ternyata bahasa dah kos gitu demimu dan demimu sarua laulaka lama khalaqtul aflaq itu bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi gelehkeun sagala-galana kita cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah na ge kos kitu dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nita cinta urang geus teu kudu hese capek langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi
kadele kukul aja banget nage banget sholawat kabeh iya atuh herang kadele cerah lamun sering maca sholawat kan kadele cerah dele kaji pendi rumek jarang berarti maca sholawat aja nama jarang tapi ben iman teh kadele herang Masya Allah ini Haji Bahri beih pohara jasa udah ya wajah perang-perang deh seringan kira baca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surga na urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam teu bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarak jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh segala-galana tapi urang iman ka Kangjeng Nabi mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku begitu bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna mau lebih jangan goeng lah aya bisa ke Inggris kajian Inggris ya Allah ya Rabb nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaulah bareng jeung sok maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kangjeng Nabi na aya entek ulah lalagaan maca sholawat Alhamdulillahirabbil alamin atur nuhun kasadayana atas mampir kana channel abi ulah poho disupport terusnya yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh